Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian ke-15. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ih teu kitu Mang, sanes abdi ge gaduh emutan kana dasar tataros teh. Malih ti wengi keneh ge tos ngobrol sareng itu budak maksad bade tataros kanu tiasa. Cing atuh Mang, abdi paparin wewengan di mana kinten-kintena aya jalmi anu tiasa. Dalares ge abdi hirup di dieu ti aalit teu acan terang. Maklum kutara teh mimiosan. Ayeuna mah ulah alang kumapalang nulungan ka abdi. Boh Emang, boh Pak RT. Boh Emang, boh Pak RT mah kengeng disebatkeun Bapak rakyat. Sering angkat-angkatan. Sinareng seueur hubunganana upami leres di daerah urang aya nu tiasa. Tinang tos enjing pageto abdi bade ngadeheus ka Bapak RT nyuhunkeun dipangjajabkeun. Har itu eneng mun ti kamari ieu atuh sasauran teh panginten atos deui ku abdi dijajabkeun. Waler Bapak RT. Manawi Pak RT pan tadi ge disaurkeun yen abdi awis-awis mimiosan sinareng ku teu terang teh katambih-tambih seueur pisan halangan harunganana eta kinten-kintena urang mana Pak RT. Piraku neng teu uninga ka Mang Muram. Mang Muharam isupiah rada ngahulang. Ke Muharamana nya Mang. Itu neng make nyebutkeun Muharamana. Pan kapungkur mah sobat juragan jatni ka sanes anjeunna teh malih sareng abdi anjeunna teh kantos ngariwayatkeun tina zaman kapungkur nalika anjeunna sareng tuang raka nuju aya dina kaprihatinan. Pan ayeuna mah anjeunna teh janten patarosan jalma-jalma mun cohagna mah janten dukun. Oh, Muharam anu bareta tukang lahang cik saurang lalaki milu nyambungan. Tah eta Muharam tukang lahang baheula ketang tukang lahang satenan. Da ayeuna mah geus jadi dukun, malah cek baja mah ngaranna ge diganti jadi Mardi. Keur akang mah jang uu beunang disebutkeun muji 100% keur ka Mang Muharam mah tina taksiran nya manehna teh tirakat malah cicingna ge di hiji ajengan mun kitu teh mah guguru. Danyak kitu awahing ku cengeng-cengengna nepi ka diijabahna kuno kawasa kalawan diparengkeun jadi jalma tukang ahli tutulung samalah kuno ti Jakartana kuno ti Bandungna pendekna ti unggal tempat pada ngadarongdon ka anjeunna beunang disebutkeun wacis wae kitulah. Kumaha lamun kanu butuhun ku eta sok rajeun nerangkeun deui Pak RT. Ceuk hiji lalaki nyaritana kitu teh barijeng rada mesem. Nerangkeun tina urusan naon? Tanya Pak RT bari ngareret kanu nanya. Nya tina urusan zaman ayeuna teh geuning kamari ieu nguping panginten abdi ribut jeung hiji jalma tina pasal masang buntut pira 5 perakeun make teu dibayar. Oh, perkara nanyakeun urusan kode keur buntut. Ari keur Mang Muharam mah bener ge kasebut dukun, lain dukun buntut. Ngan dukun tukang tutulung ka jalma-jalma nu keur aya dina penderitaan, samodel jalma anu boga panyakit, samodel jalma anu kalingitan barang-barang jeung rea-rea deui anu sajana. Lain ieu mah los-los kana urusan buntut. Sumuhun eta mah kitu wae neng. Ke sanes waktos upami laras-laras peryogi sae ka abdi heula ku abdi dijajabkeun. Atuh sakantenaan abdi teh bade permios ku jalaran ieu katinggalna dinten tos ceudem. Mangga atuh Pak RT, hatur nuhun kasadayana. Sawangsulna waler Pak RT bari jut tarurun jeung baturna ti Imah Nyi Supiah anu maksudna deuk baralik. Teu karasa ku waktu barang jut semah tarurun ti Imah Nyi Supiah barang dur bedug asar disada samalah Nyi Supiah ge kakarameresan gelas urut semah dibawaan ka dapur. Mod Nyi Supiah kabujangna anu katelah omod anu harita manehna keur ngepoh niupaneusna di hawu bari cimatana rambisak irung ungsrak ingsrek awahing ku perih ku haseup ti hawu da puguh suluhna rada baseuh. Bade naon kan?
Tah gening geus aya nu ngabejaan ka Cece yen di daerah anu dicangking ku Bapak RT bejana aya hiji jalma dukun ke di mana juragan pemegat nepi kaliwat asar kira-kira geus ninca kana pukul 4 eueuh wae balik urang ka Bapak RT menta dijajabkeun ka dukun teh lamun dina pukul sakitu juragan pemegat balik mah kajen isuk deui wae urang ka ditu. Nuhun wae atugan ari tos aya wartos kitu mah gampil urang ngadeheus malih ari ceuk raraosan abi mah gan perkawis juragan pemegat sigana dina wengi ieu moal mulih deui omod make nerangkeun yen dununganna anu lalaki moal balik deui sagala. Nu matak ceuk urang ge lamun pukul 4 eueuh wae urang arindit soal keur syaratna kitu kumaha engke wae najan bari jeung urang teu nyekal duit pangaji saketip-ketip acan ge kajeun si jago ku urang dipek-prek ular Nyi Supiah make nyebutkeun dek mekprek si jago sagala si jago sotenan lain si jago kana hayam ngan si jago kana ceng-celengan hahayaman. Sanggeus nyarita kitu bos Nyi Supiah asup ka kamar mandi anu maksudna dek bebersih kulantaran harita waktu geus rada burit nya kitu deui pikeun bujangna anu karisa urang deui teh katelah omod ngojengkang ti dapur ka patengahan geus kitu mereskeun kursi pabalatak urut bariuk semah kalawan mejana dilapan meni bersih kawas tadi. Ret panon omod ngareret kana jam anu ngagantung dina luhureun lawang kamar dunungan ditingali ana breh teh geus ninca kana pukul 4 kurang 10 menit anu ceuk pikirna kari nunggu 10 menit deui kana katangtuan bakal balik henteu nu jadi dununganna lalaki. Hayang teuing sia dina ninca kana pukul 4 leuwih teh juragan Jatnika tong balik ngarah tulus indit ka dukun jeung deui hayang nyaho kumaha penerangan ti dukun tina kaayaan dina rumah tanggana dunungan kitu ceuk garentes hatena omod boga rasa hayang nyaho dina urusan nu jadi dununganana. Teu kungsi saparapat jam Nyi Supiah geus norojol asup deui ka patengahan bari diharundum ku anduk kebat asup ka kamarna anu teu lila kadenge pantolomari disadang ngareket tayalian Nyi Supiah keur nyokot salin. Geus kitu rap dikutang kuno bersih tidinya kaluar ti kamarna bari nyakal sisir jeung wedak gek diuk dina kursi hareupeun kaca enteung toilet sabot Nyi Supiah keur nyisiran teu kanyahoan jam disada 4 kali nandakeun waktu geus ninca kana pukul 4. Mod geura kacai atuh bisi kaburu hujan gampang ari geus mandi mah kari-kari urang indit ka ditu teh ka Pak RT. Mangga gan ngulur omod kesit nakar sigana teh manigiak anu teu leuleda gancang manehna ka kamar mandi. Teu sakumaha lila Nyi Supiah nyisiranana geus beres malah geus saged disalin ku papakean nu bersih sakumaha urang deuk midang. Made ayeuna gan omod bari sirahna nonghol tina lawang kamarna ka patengahan nanya kanu jadi dununganana anu harita Nyi Supiah keur ngelapan slop. Ayeuna we mod ari maneh geus di baju tateh bade ieu gegan teh heula nuju di kancingan heula margi kancingna coplok. Teu lila omod norojol ti kamar kalawan geus di baju kuno bersih ngan hanjakal dina pelebah tak-takna rada renyah da puguh biodeg sakalian ditisi teh pamikirna bisi kaburu burit manten. Sanggeus omod saged disalin leos ka dapur heula nutupkeun panto kalawan ditulakan nya kitu deui hayam geus diampihkeun ka kandangna geus kitu bos deui panonna ngareret ka lawang kamar dununganana anu kabeneran Nyi Supiah keur nguncikeun lomari. Hayu mod Nyi Supiah kaluar ti kamarna ngajakan ka bujangna anu keur ngajanteng deket gupet. Mangga ngulur omod ari panto dapur geus ditulakan jeung itu deui hayam geus diampihkeun kana kandangna parantos gan syukur ari geus diampihkeun mah jeung kunaon ari maneh make kameja renyah kitu dina tak-takna pan dia teh kakaput dia mah mung magahan kancingna wungkul gan margi bade dikarodan teh bilih teu kabujang sawios dasana sabade kadayeuh. Ih ari maneh ceuk Nyi Supiah nyarita kitu teh bari ngaleos kaluar dituturkeun ku bujangna. Jepret panto hareup dikoncikeun kalawan koncina diasupkeun kana loket.
Geus Supiah jeung bujangna anu katelah omod harita arindit ti imah anu maksudna deuk ka Bapak RT anu satuluyna deuk menta dianter ka imah dukun teh anu sakumaha geus diterangkeun ku Bapak RT teh yen eta dukun teh sobatna Jatnika basa baheula babarengan dagang lahang. Samalah anu ngaran Muharam teh nyaeta ceuk Bapak RT ayeuna mah jadi dukun dina sakitu taun anu geus kaliwat. Nurutkeun ceuk beja mah manehna teh kungsi babarengan jeung Jatnika ngadon jarah ka hiji patempatan paranti Mujasmedi. Samalah ku ayeuna Jatnika anu baheulana ngaran teh Dirja kalawan pakasabanana keur kana dagang lahang dibawa Mujasmedi ku ngaran Muharam anu ayeuna geus jadi dukun. Nepikeun ka ayeuna Jatnika jadi jelema pangbeungharna di antero kampung anu dicicingan ku manehna mah geus teu aya nu leuwih punjul batan manehna. Ngan anu teu jadi beunghar teh iwal baturna nyaeta anu ngaran Muharam teh jeung batur-baturna da puguh keur manehna mah pangna teu kajadian teh kulantaran ku satengah hate babakuna mah ku sieun teh. Nya anu akhirna ceuk beja mah ngaran Muharam teh ti sabarang Jatnika kajadian jadi beunghar manehna mah pindah haluan nyeta lumpat ka hiji jalma alim ulama anu dasarna hayang jadi jalma tukang tutulung mun ceuk urang teh mah jadi dukun teh. Dasarnya kitu tadi geges pada kanyahoan ku sakumna manusia di saalam dunya yen pangeran teh sifat welas sifat asih tur sifat wenang jeung teu weleh nganteur kana kahayangna sakabeh manusia atawa sakabeh makhluk anu aya di satungtung kebing langit satang karaking jagat. Contona Jatnika anu baheula disebut ngaran Dirja tina jalan hirup tunggara hayang jadi beunghar ku jalan ceuk sompralna Muja teu burung diijabah teu burung dianter ka hayangna ku nu kawasa. Pon kitu deui pikeun baturna anu ngaran Muharam hirupna sanasib jeung Jatnika hayang jadi jalma nu bisa nulungan ka jalma anu keur manggih katunggaraan anu ceuk cohagna hayang jadi dukun sarua pada diijabahna sakahayangna. Kitu teh mah tadi geges disebutkeun yen pangeran teh sifat menang sifat adil teu weleh nganteur kanu kahayangna manusia boh nu hayang kitu boh nu hayang kieu ngan dina akhirna pinanggih jeung hiji hal anu teu dipikaharep ti awalna kari terserah anu ngarandapan terserah anu ngajalankeun. Geus hiji tangtungan pangeran mah moal deuk ngaganjar moal deuk nyiksa anging terserah kana dirina masing-masing manusia anu masih keneh hirup ku melendang di alam pawayangan. Lamun teh mah sing saha jalma anu hayang hirup ngeunah lahiriah jeung batiniah kari ngalakukeun jalan nu hade turut tak dipikarido ku pangeran. Cenah hayang ngeunah jeung senang lahiriahna ku dasar lubak libu kulaja kaya menang jalan anu teu dipikarido ku pangeran tinang tu awal akhir bakal kepetik beutina ka ala buahna kunu milampah. Samodel ayeuna pikeun Jatnika hirup mewah kokojayan dina sagara kadunyaan kalawan keur aya dina buah pikiran nu jadi pamajikanana anu kuanci ieu can kaintip ku pikir can kakoreh ku hate sok sumawona kagambar ku rasa raga mah can kahontal anu matak pikeun Nyi Supiah indit ti imah kadua bujangna katelah omod taya lian nu maksudna deuk ka hiji dukun nanyakeun tina sagala rupa hal anu tumiba kana dirina jeung tina kaayaan rumah tangga dina mangsa kiwari. Anu teu sakumaha lila Nyi Supiah jeung bujangna katelah omod geus terepi ka imahna Bapak RT anu harita nyampak araya jeung pamajikanana keur ngawarangkong ditepas. Ku ayana ningali Nyi Supiah datang Bapak RT katut pamajikanana mani curing hat kalawan gentak narangtung ngebagiakeun kanu kakara datang. Punten Neng manggalinggi Neng henteu sareng juragan pameget. Bapak RT bari mukakeun pantong ngabagiakeun nya kitu deui pamajikanana gancang ngajak sasalaman bari nitah unggah ka Nyi Piah. Anu harita keneh arasup ka jero imah gek Nyi Supiah jeung omod dariuk dina samak di singhareupan ku pamajikan Bapak RT. Kararasan teu lali deui jalana Neng. Bapak RT norojol ti kamarna tas nyokot ka meja bari rap dipake geus kitu gek diuk gigireun pamajikanana. Numawi bieu ge nanaroskeun Pak RT margi tos sababaraha taun tara amengan ka daerah ieu
kalarasan ia omod make hilap deui saurna mular Nyi Supiah. Rupina aya kaperyogian Neng teh. Nyata kitu teh Pak RT anu mawi sonten-sonten ngambujeng teh. Maksudna mah taya sanes mung bade ngarerepot wae kanu janten Bapak daerah teh. Nyata hoyong dijajabkeun kanu disanggemkeun teh. Oh, Kamang Muharam teh ya. Sumuhun mung nya kitu ulah kirang-kirang ngahapunten wae Pak RT. Atuh nya kitu ka Ibu RT mugi kawidian rehna tuang raka bade dikayah keuyeul ku abdi. Tasawios Neng tong nganggo gaduh emutan kitu sinareng kieu. Dupi maksudna bade iraha Neng teh. Upami kalarasan Pak RT teu nuju repot mah. Sae ayeuna wae mengpeung abdina salse. Sae bade ayeuna ge atuh permios heula sakedap bade ka Jamban. Nyi cai heula atuh ka Neng. Bapak RT bari ngojengkang indit ka tukang. Sawios ibu tong ngarepotkeun calik-calik wae kadinya. Nyi Supiah nyaritana kitu teh bari nyekel leungeun pamajikan Bapak RT anu geus sajungeun nangtung teh. Brak deui diuku lantaran leungeunna dicekelan kalawan rada dikenyang. Neng, abdi teh seja nyuhunkeun dihapunten. Wereh Neng kapapatenan abdi teh tiasa kaditu. Sanes ku goreng hate atanapi teu emut. Mung nya kitu kalarasan pun anak aludur. Malih nu ieu mah parantos 3 dinten ayeuna teu karesa barang teda naon-naon. Sawangsulna abdi Bu RT teu kitu ge sami keneh malah abdi anu kedah dihapunten rumaos ngarepotkeun ka Bapak RT dupi kasawatna naon putra teh ulur Nyi Supiah bari neuteup kana beungeut budak anu keur ngagantel nyusu. Biasa teh wae Neng panyawat murang kali anu rada panna mah miceun wae. Malih sakieu teh kengeng disebat aya sakinten teu ngagayar teuing. Saparantosna dibantuan kadinya Kamang Muharam ulur pamajikan Bapak RT bari ngusapan sirah budak anu keur disusuan. Anu mawi abdi ge Bu RT maksud teh bade aya kaperyogian Kamang Muharam teh. Nyata biasa teh wae aya kararepet tina soal rumah tangga. Nya kitu geuning lah ku waktos ayeuna mah kasesah teh sok seueur-seueur wae. Teu kitu teh teu kieu teh menitos ngaraos aral sakapeung mah. Ah Neng mah sok ngapeskeun nyalira asa ku teu loyog pangkat Neng nganggo seueur kasesah. Bumi sae anggoan sareng tuangeun teu kirang putra teu gaduh. Manasina sapertos abdi sagala kirang sagala teu gaduh pun anak sakitu rendeuna ngandalkeun apana sakadar tukang kuli bari ripuh teh teu aya pisan kacekapan. Kantenan ibu upami dipandang kana soal lahiriah mah nya kitu moal aya nu nyangki abdi seueur kasesah namung tina perkawis batiniah surup paripaosna teh mah neda sangu asa tatal nginum asa tuak bari wengi teraos mondok pendek nama matak nyeepkeun waktos. Upami seug didadarkeun mah tina kasesah abdi dina wangkid ieu. Sarengna deui ceuk pangemut abdi mah Bu RT tina urusan kasesah mah teu mungguh dinu aya teu mungguh dinu teu aya. Sami wae kasesah mah margi kasebat jalmi nu masih keneh aya di dunya mah tara kendat ku kasusah mung kasesah eta rupi-rupi. Dupi eta Mang Muharam teh leres wacis Bu RT ceuk Nyi Supiah anu satuluyna nanyakeun perkara dukun teh. Upami anu tos karaos ku abdi sareng penerangan tinu sanes mah leres anjeunna teh wacis malih kengeng disebatkeun kokojo pisan ku nu ti luar kota mah geura mangga engke di ditu kupingkeun ku Neng. Sawerna teh mani teu aya nu mencog ulur pamajikan Bapak RT. Nuhun wae atuh Bu RT. Nyata abdi ge sayaktosna bade aya taroskeun saperkawis kaicalan pun anak kadua perkawis bade naroskeun tina perkawis pun lanceuk. Nyata parantos 5 sasi ayeuna pun lanceuk teh jarang aya di rorompok malih katingalina teh rajeun wangsul siga nu teu betah aya di rorompok. Kukupingan tuang putra teu aya Neng teu aya kumaha ari Neng
pantun disumpahna nembe nguping ayeuna pamajikan RT halisna ngariwet siga nu ngarasa kaget ngadenge carita anti Nyi Supiah perkara anakna eueuh. Sanes teu aya maot Bu RT, mung ieu mah teu aya teu pupuguh. Tas dina tengah wengi katangena mah enjing-enjing sabada abdi wangsul ti jamban. Anu mawi abdi dugi karaksa kieu teh babakuna mah ngemutan perkawis pun anak walar Nyi Supiah bari ngusap dada sorangan di barungku panon ngalimba. La ilaha illallah dedeuh teuing pamajikan RT milu ngangres ku ayana ngadenge beja anakna Nyi Supiah leungit teu pupuguh. Keur guntrang kitu Bapak RT nolojol ti tukang tayalian tas ti cai. Punten wae Neng ngantos sakedap. Bapak RT bari asup ka kamarna bari didadampingku anduk. Mangga Pak RT, sawios salse-salse wae. Walar Nyi Supiah bari ngareret ka Pak RT anu ngaliwat ka hareupeunana tuluy kebat asup ka kamar. Kira meunang setengah jam Pak RT geus saged disalin ku pakaian nu bersih. Samalah geus kaluar ti kamarna anu harita keneh ge nyarita ngajak indit ka Nyi Supiah. Ibu, punten wae dikantun heula sakedap. Sinareng mugi teu janten bendu wereh tuang raka dikayah ke yeuh. Nyi Supiah bari jung nangtung tungtung samping pelebah lambana di babana reku lantaran rada risak. Mangga Neng teu aya pamenganana. Da atos sareng saha deui atuh urang bade silih tulungan teh. Omat Neng mulihna ulah teu sindang deui. Insyaallah Bu, manawi teu sonten teuing. Walar Nyi Supiah bari turun ti imah Bapak RT tuluy ngaleos arindit anu maksudna dek ka hiji dukun anu katelah Mang Muharam, tapi ku ayeuna mah ngaranna geus diganti nyeta anu katelah Maradi tea. Teu kacaturkeun pamiarsa di jalana Nyi Supiah jeung Bapak RT katut bujangna anu katelah omod geus tarepi kanu dijugjug nyeta ka dukun tea. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuk Bapak RT uluk salam ti luar. Waalaikumsalam. Mangga linggih. Anu ti jero imah kasiet nembalan bari nitah arunggah kanu di luar. Mangga Neng ti payun. Cuk Bapak RT ka Nyi Supiah nitah unggah ti heula. Anu teu harese deui kalacat Nyi Supiah unggah dituturkeun ku Pak RT jeung ku omod. Punten. Cek Nyi Supiah bari mukakeun panto lalaunan. Mangga teras wae kalebet. Teu talangke sok selop ku Nyi Supiah ditunda sisi panto tepas geus kitu arasup ka jero. Anu kabeneran eta dukun teh nyampak aya kalawan teu peti loba semah iwalti aya dua lalaki. Kitu ge eta dua lalaki anu keur jeung padukun teh geus deuk baralik. Samalah anu saurang mah geus nangtung bari katinggalina mesakan kembang jeung minyak seungit. Damang Abah. Bapak RT bari ngajak sasalamannya kitu deui Nyi Supiah pipilueun sasalaman kalawan dibarengan ku imut ngagelenyu. Panon ngareret ka gigir dumeh ningali gigireun Bapak dukun aya sababaraha rupa parabot karuhun. Barakah waktos ieu mah sawangsulna kumaha di ditu daramang sapara putra. Pangestu Abah, monggo lahir mah mung ari batin mah nya kitu teh wae. Teu waleh sesah sareng sesah. Babakuna mah udur kantong, udur dapur, maklum hirup nu leutik mah teu waleh barawit salawasna. Bapak RT nyaritana rada papanjangan make los-los nyaritakeun tina soal kasusah pribadi. Keun wayah nasing salabar. Da lain urang wae nu aya dina kasusahan teh. Samalah pikeun jalma mah anu karasana ku Abah satungtung hirup mah teu waleh loba kasusah. Bujang-bujang pangkat urang anu benang disebutkeun tahapan handap. Najan anu tahapan luhur ge mungguh kasusah mah teu waleh aya. Ngan kasusah keur urang mah susah sieun teu boga sangueun keur isuk. Ari tahapan nu luhur susahna teh sieun harta banda, sieun teu katambahan. Da nya kitu keta mungguh ngagogo nafsu hirup mah geus dibere rejeki sacangkir hayang saember. Geus dibere saember hayang sagentong. Ceuk sompral nama hayang ngarawu ku siku. Urang mah tong hayang beunghar kudu boga pamenta kanu kawasa teh. Kahiji menta salemet, kadua hayang boga rezeki saeutik mirilik.
barijeng nu halal. Bapak dukun anu katelah mardi nyaritana teu kungsi dikebatkeun ku lantaran kaburu kapegat ku semah lalaki nyarita deuk balik. Anu teu lila eta semah lalaki anu duaan teh geus tarurun ti imah bapak dukun, samalah katingali kuno di jero mah geus ngaleos baralik. Geus kitu pamardi ngamimitian deui nyaritana anu taya lian, nanyakeun permaksudanana pokona ka Bapak RT. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.